ieu teh sangeunah di kipas kieu euy. Keur tiris teh keur hareudang teh ngeunah di kipas euy. Ieu teh si Kido ka mana can baliknya geus peuting kieu ieu teh. Jam sabaraha teuing can balik-balik nah kalah ka mana ieu nya? Hayu we ulin. Putung kasarung Alibaba sina daratang karabehan ka dieu. Orderan sina lancar. Sampurasun. Pantai. Ya, Pak, sebenarnya itu ke ditu asa urang boga kahayang euy. Si Kido ayeuna yeuh kudu nu ngana kapake pisan nya. Mun kumaha Jang? Bade naon ayeuna teh? Bade etakeun guna-guna apa naon? Urang mah minta pangganggukeun, Bah. Si Kido tuh miteu pati kaatan kadudunganna. Urang lipu euy, dipagawean si Kido sok pangalusna bae. Asa kapakena nih. Duh, kirim-kirim naon teh nu leutik lah. Kencuang kirim heula ka imahna. Cuang heureuyan motor si Kidona. Cing heula heueuh. Tah si Kido datang juga na teh eta karge diomongkeun. Ka dia do asup. Aing mah aneh itu si Kido kunaonnya. Parias kitu bari teu ngomong. Jiga aja mana heunteu mah. Araneh teuing. Teh balik peuting euy. Motor ngedon mogok. Mah kudu nelpon heula pamajikan euy. Nah iya si Kido nelpon. Kapan cikeneh teh karek datang ka dapur. Eta si Kido ieu. Ieu aya naon nelpon ieu? Cih, ning eueuh ieu kumaha ieu? Kido? Halo Neng. Duh, urang ieu euy balik telat ayeuna mah. Motorna ieu duh mogok di jalan euy. Jalan naon atuh Kido? Pan maneh teh geus balik ieu di dapur. Jih, di dapur kumaha atuh? Pan aing mah di dieu di jalan nyurung motor. Tadi ge aing mah can balik ieu ka ieu mah. Cih atuh saha anu di dapur ieu? Eta meureun lain aing ieu goa teh kabur. Ya aing mah. Ih. Aing mata pancikan aing mah kunaha teuing nya. Kudu aing mah di jalan teh nyurung motor. Di semua aduh ieu bari motor mogok. Duh, untung geus nepi ya. Kido maneh ka mana wae? Naon maneh? Ih. Maneh kunaon aing cerik? Ieu aya naon? Aing masih di imah loba nu datang. Tadi aya maneh ka ditu kapanan geus datang. Nah ieu karek datang jadi aya dua maneh. Dapang kumaha ieu teh aing masieun. Lah, nu kitu mah embung, Bah. Kagok aing mun kitu mah. Kajeun kakirim deureum we kana beuteungna lah. Embung nu kitu mah. Kelah heuh Jang, ieu mah rada hese da. Cang jajampean heula. Cing ciripit tulang bajing kacepit. Kacepit ku bulu pare. Ya. Bah, da jampena rada ngetop euy. Jigana keuna anu kitu mah. Da ieu ge semua ngajedah da duh. Tama tuh kan jero nama ya teuing ieu. Ah geus peuting ya sieun. Aduh. Maneh kunaon Kido? Alah maneh kunaon da? Da maneh kunaon nu hamil mah urang lain maneh? Da ieu kunaon maneh da? Tah, ayeuna mah beberes enggeus, nyangu enggeus, masak enggeus, tinggal sare euy sigana mah. Alah, ieu kumaha da? Da ieu kumaha da? Alah, kudu dapat saya. Nyeri. Dapat serius gitu. Ini ya HP urang teh tadi disada. Si Ikok nelpon. Halo Kok, naon? Riris yeuh. Mana di mana ieu tulungan ieu? Do sabar do. Tulungan naon atuh maneh kunaon? Mana riweuh? Guat ka dieu Riris? Heuh urang ayeuna ka dinya. Mana ieu teh si Riris? Do sabar do ieu. Riris kunaon ieu? Guat ieu tulungan ieu si Kido tiba-tiba. Kok na ieu kunaon mimitinan neng kieu Kok? Teuing ieu si Kido di pohon kudu kumaha ieu? Riris tulungan
si Kido ya kudu kumaha ribu ya beteungna gede ye tulungan buat gotong ya kudu kumaha kalau turek nang malah salaki ke urang teh akanana gubat ulah lila ye capena aing lompatan ye ti masih ipok kapan salaki urang lagi can balik ngusep lah bayar tungguan we heula meureun sakedeng liga nepi ka imah Siapa tuh kau yang bilang kok temenan hiji aja. Neng, ulah temenan musep deh. Beneran hiji aja. Aduh. maknya tuh menang sakitu ngesep ti isuk-isuk nepikeun ka tengah peuting kieu ih uyuhan siga nu teu inget waktu maneh mah. Wah, sebenarnya nih penyoranggenan paling aya ge berenyit tetep segede kieu. Aku mah jika tuh gerak aya keneh kopi mana we? Nah, kopi nagen ya. Tadi teh si Kok teh nelpon ka urang, titah ka imahna. Tah, pas urang nepi ka imahna teh salakina keur hees dina teras bari beuteungna teh melendung cenah. Urang teh titah neang ka dieu. Ah, aku naon eta mun kuat melendung kitunya. Aing karek datang museup geus kudu nulungan kitu. Nama tuh, Bah. Nah, Yuk. tulungannya tulungan gua pindah ieu hamil kana laki ayeuna mah ieu. Lain mending kuat melendung kieu aku mami tina ieu kok. Bisa jadi kieu. Teu ieu tadi teh barang datang si Kido tiba-tiba pingsan nya kunaon beuteungna tiba-tiba gede ieu tulungan kudu kumaha ieu. Atuh aya nama koksong antar ka dukun karunya bisi kalabuki gede ieu beuteungna. Dua ieu tulungan we ayeuna ieu. Gotong atuh euy. Nyeri ieu. Ale kemana atuh ieu teh tambahan ada urang mah teu nyaho ieu tulungan sing ka dieu we atuh ieu. Nungan nambahan ada urang mah teu nyaho ek digotong kumaha dari ipu berat si Kido mah. Ki atuh kok salaki urang sinaneang atuh sugana aya nu apaleun. Cina urang kudu neang ka mana? Aya ketang urang nyaho hiji dukun beranak badi itu tuh. Heuh buat ini Contang cing. Cing cang 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 cang. Cing cang cang ngarenyed leungeun ieu. Ti kaler sanu ek datang ti video sanu ek muncul. Sok kadarieu aduh kitu. Aduh. Teka aja eta mah euy beuteung sumurada ngakieu. Sampura Sumba. Rampes nah. Kan ieu ngaganggu sekedar. Aya naon nak, aya naon. Iya, Bah. Itu tuh balad abi tadi ambutna ieu tiba-tiba gede melendung gitu nih. Terang kunaon? Di mana Jang? Saha namina? Kido, Bah. Kido, cingna cong tingali heula dina medianya. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, ieu mah Jang. Kudu ditingali we ka ditu. Di belah mana? Nam cong tingali heula. Ieu candak heula ieu, alatna ieu. Ayo, Bah. Nam. Pari ditu tuh. Yap. Iya, Bah. Bah, bantu Bah. Bah, enak Bah. Nyeri ieu. Melendung gitu, Bah. Karunya. Waduh, ieu mah. Kayaknya cong kehirupan heula ieu nya. Sok, Bah. Sumber kehirupan ieu. Hingga nyara lilin ya teh. Sumali. Dulu sama. Oh, aduh, ieu mah. Balag digawena. Euy, ieu mah jigana teh rada syirik. Kumaha ieu bade ditambahan apa dibalikeun ya ka ditu? Duana nawe Bah ieu. Hayang ditambah anjing dibalikeun ieu karunya ieu. Salaki urang ieu tulungan kuat. Sok bala kumaha we carana nu penting mah cager aya nu balad urang ieu. Karunya itu beuteungna menit juga meledak. Aduh, ieu nyeri. Aduh, tuh. Karacak ninggang batu laun-laun jadi legok. Tai cak-cak ninggang huntu. Gusia di lebok. Duh, ieu euy. Beuteung ai. Cager ai mah. Cager do. Madepnya heuh. Nuhun Bah, duh. Siap. Aduh, Bah ieu teh sebenarnya urang teh teu ngarti heuh. Beuteung teh ujug-ujug gede. Padahal aing teh teu boga musuh, teu boga naon ieu teh. Geus lah Bah, aya mah mending balikeun we ka ditu.
Mantak hanya nyeri salaki aing kieu mah. Sok bah balikeun we kitu mah. Aduh kodam atuh ka jeung dukun itu. Heeh sok beledukeun we beutangna deui. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.